Assalamualaikum, selamat pagi guys. Kita sekarang lagi berada di daerah Cilame ya. Ada satu pemakaman umum ataupun keluarga, tapi ada makom keramat untuk sebagai pendiri orang Sohor di Kabupaten Ciamis. Dan kita coba ngeliat ke ekspor ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Lagi-lagi kita tidak tahu untuk memberikan penjelasannya, takut salah ya. Dan ini ada sambungannya ke Logodor Ciamis sana ya. Ada yang lagi bersih-bersih, kebetulan alhamdulillah ya di sini. Penampakan makomnya. Assalamualaikum mak. Abi kalau resan mah abi teh hana perang. Oh henteu dieu ya. Henteu pada hayong ningali we makom keramat saya teh mak. Tuan Tolab sareng sa? Mbah Dipa. Mbah Dipa. Mbah Dipa namanya itu. Udah. Ade Uyun. Abi mah. Anak perangnya paling mana? Kersikan. Kersikan. Ohon. Paling dia tuh. Ohon Kersikan ti Rukun Jati ka ditu. Ente maksudnya kan abi sok ngiring sarang budaya. Oke kemarin beren ngajantenkeun Budaya naon? budaya Ciamis lah, etnik sok ngiring-ngiring gitu. Waktu sareng Kang Deding nikahkeun ka abi ngiring ka ditu, tapi da engah kene. Kalesan kamari abi piwarang ngadama buku handap perang. Jadi nyukruk mohon kuwu-kuwu mimiti anu di handap perang. Mung anu pangpayuna aya ku pangpayuna nyata Arsawijaya. Masih keturunan teh yang Dipa. Mohon anu di itu. Mohon nu di abi teh. Mohon di Cigembor. Bener aya. Ranas berarti. Abi merinding. Anu di itu acak. Lan? Di Gunung Jati. Di Gunung Jati atas. Gilih aya. Gunung Jati. Duka Gunung Jati, duka Gunung Galuh. Masih aya hiji. Gunung Galuh mah aya gen ieu janten di abi teh aya Bagus Dipa nya mak. Mohon. Bagus Dipa teh nyata Uyut Sataria. Penasehatna anu di Gunung Galuh. Muhun Ya, bener, eta di abi. Gitu. Nah, terus di Payun. Di Payun di mana? Makam Ganaria. Gandaria paling mana kek? Kau pungkur pamencitan sapi di Jamat Sari paling kalerna. Tadinya ge aya hiji karamat keturunan ieu teh. Nu abi teh. Keruatan ieu teh. Oh, subhanallah. Ngan duka saha jenenganana. Oh. Paling kaler tengah-tengah cewetan colokan ti paling kaler tilas pamencitan sapi jalan. Tah antosna di dinya. Iya alhamdulillah abdi teh kieu mak. Abdi orang Ciamis nya abdi bangga lah ketika ningali makom-makom keramat nu aya di Ciamis karena salah sawios buktos yang Ciamis teh di kumah-kumah ge agung lah gitu namina ge Galuh gitu. Abi orang Ciamis asa hoyong we gitu mung abi henteu ngemu henteu naon hoyong terang we gitu cuman abi sok sakanten lah ya tab YouTube karena itu tah gitu entak abi teh pas kalaran ieu mah abi ngaraos bingahan teh ketika abi maek nyalira we bade izin bade ngalangkung gitu ternyata aya mah di dia gitu tak alhamdulillah gitu nembe teh abi nyaraos heula ka muhun aya abi teh sareng saya teh masaha Maknap alhamdulillah mung saur anu ngored ge anu ngored ge nembe didinya ka maknap cenah ada aya sadinya teh payun caket bumi teh maya
Oh, enggak ada dia. Mau datang aja iPhone pasti. Kalau tuh ai makom keramat paling mana mah? Di luhur gitu, tapi dan telingi. Ente-entenya sebat telingi teh ente herang gitu. Sampai teh tekenging di Oh, mohon gitu. abi wios ka ditu. Iya, mangga paling tonggog aya samoja. Mohon mana mah? Terus dia teh lempeng ka Mohon. tonggo. Aya samojaan. Mohon. Terus aya ibu nih. Makam ibu nih. Mohon. Ta gedengeunana. Mohon. Anu ku batu arageun. Mohon leres Punten. pasti ku batu ageun. Punten sakantenan dina sampean Mbah Mhm. aya batu Mhm. sapertos Quran. Mohon. Punten nya. Mohon. Sanes tahayul, Mohon. sanes bid'ah kumargi eta batu sampakan, Mohon. mak ge terang biasa sapertos Quran bisa ditilep, bisa dibuka. Mohon. Upami Subhanallah. om bade aya maksad saatosna usap sun bari maafkeun subhanallah suhunkeun karidoan manawi sareng manawi aya pimilikeun kanggo urang sadaya Subhanallah, subhanallah. nah macam kan itu kumaha diatur kumaha Mohon atur atuh nuhun mah. lempeng ti dieu teh Mhm. aya we jenenganna ibu nih cenah Mohon. keramik hideung Mohon. batu bodas eta pun Mohon. bibi Mohon. kapali dieu eta pisan ngareneh Mohon. sok atuh upami tuan talaman ieu da di dieu Tuan talab nu mana? ieu tuan talabna mah ieu ngebet tuh di ditu Tapi sami henteu laling ge. ini tuh udah henteu di Da teu kenging gitu teu. alasanna teh kenging janten ngawaktos di Mohon. bersihanana Atanapi kan sok aya hoyongna kitu saudara teh kitu. yang herang pisan Mohon. ya anu kan saur tina Quran Mohon mah. ngaluhureun pemakaman aya rumput Mohon. eta teh kanggo ciri upami Subhanallah. urang jarah ka kuburan ngucurkeun cai Mohon. di luhur kuburan Mohon. aya jukut 40 dinten 40 wengi cai anu tadi ku urang dipucutkeun Mohon. karaos terus ka ditu dingin karaosna sareng kanggo saksi jaga dia mah ka urang Ti abdi genan mah saur tina Quran anu sok sering ka dieu teh kan abdi kakang nandangna anu ti Jamban nya uning ada kantosnya. Sok aya Kang Yusman eta ti abdi pisan ti handap perang. nya Kang Yusman putrana ayah anu eta dugi ka ayeuna ge masih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi upami wabarakatuh. dieu teh upami pada Jumat Kliwon Mohon. upami dieu teh tapi dari segi ieu asal dikentingan aya jukut berabut gitu gitu kedah saya di dieu mah Mohon. jadi karaosna tiis saurna Mohon. Subhanallah. Assalamualaikum ya ahla diyar. ieu mah karukun kuncen anu kapungkur di dieu Mohon. kuncen Anu ngarawat ti kapungkur berarti nya mah. Ya alhamdulillah nu ngarawat kapungkur ti kapungkur. Atanapi ke katu. Mohon. Amin ya Allah. sareng hati sumpingan ku ieu wargi abdi satabis-tabis anak perang hoyong nang anak bumi nya apalai bilih aya ka deudeuh kanyaah ka wargi abdi mangga Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon. Lah wios sanes waktos abdi engke kade kantun ka emak deui. Abi mah hoyong uninga we alhamdulillah ieu. Mohon. Abi merinding ya. Merinding. Margi bari kan janten aya dipaan geuningan kan ka abi pisan ka handap perang mah. Pasir Batang kok. Ya. Desa Pasir Batang. Laras. Cikarang. Ya. Keluarga Haji Ahyar. Sana Pasir Batang Tasik eta. Eta Cikarang. Cikarang teh mana? Citanuy. Mohon. Tanyakan leuwih gede. Mohon. Kabupaten nama Tasik. Mohon. Kapan abi teh beh dinya ari amang masuk kadinya abi genan. Didana di mana? Abi mah anu di guha mah anu leuwih gede mah nyaeta wenan aya anu guha. Nya.
Teras Wetan, wetan. mohon teras beureun kapal di dinya mah bangsa Pak Haji Pak Haji Omat Haji Omat. uning nga Tak mama Haji Ahyar. Mak. Teh Kakang Haji Ahyar teh raka. Kapiraka. Tulus kakidona ka Cibaregbeg Haji Miftah Farid. mohon Anu ayeuna di Tasik. mohon Mohon tah eta teh alo mama kadinya teh. alhamdulillah Alo. ya mah jadi nyambung kapan di abdi teh di handap perang aya patilasan Adipati Panaikan Heeh. Panaikan panaikan. mohon di Cipancur di abdi di handap perang Aya 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 sasakalan. patilasana teh Aya sasakalana. aya di Cipancur dugi ka ayeuna cayeuna ge aya kene Jarang lo. nuju dibersihan da Kang Dadang juru kuncina abi mah Pahru Roji Mohon. di Kaler abi mah Paling kalerna. mohon dikersikanana Didinya. Ya, bersatu. mohon leres kan Ya. leres lisan Dan Manawi sareng Manawa bisa sareng begitu. Mangga atuh mereka ditu payun. Mohon mangga. Apunten emaknya. ih Bilih teu penak deui. emak Teu teh we da. kela mak ieu teh aya nu mulungan mak Nah, teu aya. labu Mohon bade dialag ge mangga ai kuryogi mah. aduh ting ari mah di mana aya nu linggihna di Ciamisna di dieu Tuh ranca petir paling kulon dina Ranca makam nu Petir? Itu pan ku mah dua karamat nagenan. oh di ditu aya ieu deui aya keramat deui Mun anu mah di Pak teh ya. oh Itu paling kulon bumi mama. mohon Itu. Nah, mama kan suka dia we beber. Beli bade di alam mangga ya. siap ke Labu. ke abdi di Paruman Hos kedap Lapak gitu kalakeun.